dah atuh sanajan lain teu bara siga dina lagu nyudut meida ge kuring teh emang ngarasa sorangan teu boga batur pikeun kumaha iwal ti Gusti Allah ya kieu we sebab penting nanti kuring tara bisa sare tina bisa sare nage tara tiba pituluhan teh ayana ari geus rek adan subuh lah kararagok atuh da tungtung nama nyileup we nepi ka isuk-isuk geuning corona teh teu ngeunah sumpah geuning naon oge teu ngeunah kita geus hampir 2 minggu kuring diisolasi di imah teu diisolasi di rumah sakit teh da kahiji embung kadua ruang isolasi di rumah sakit na pinuh ngan nya eta ari diisolasi di imah mah teu kaurus ku tim medis kudu ngurus diri sorangan untung nama ayeuna geus mendingan pisan geus teu hareeng geus teu miling teuing batuk geus teu pati peres geunggerong barang daharna naon oge geus teu halalambah deui naha kuring bet bisa kasarang corona nya wallahu alam ari katepaan ti saha-sahanana ngan kieu caritana sabulan ka tukang tatangga kuring ngaranna Ceika umurna 52 tahun positif corona emang keur geuring eta ge vertigo naha ieu ngajol corona nya sih ke rumah deui Ceika mah boga panyakit gula ongkoh babari kaserang panan ari nu kitu mah Ceika teh tatangga anu imahna pangdeuketna jeung imah kuring lamun aya pakumaha anu mimiti di pentaan atawa di bereang tulung teh nya Ceika budakna geus pada rumah tangga aya ketan hiji deui si Mirna ayeuna sakola keneh kelas 1 SMA basa Ceika kan nyahuan covid si Mirna kalau ka Indit ka imah lanceukna di Ciamis siga narek di cicing di ditu sabababaan mana loba indung keur geuring teh kalah ka ditinggalkeun tapi ketang bahwa si Mirna Indit teh dititah ku Ceika da moal aya indung anu hayang depakeun panyakit mah ka budak ari gosip can oge sapoe salembur geus nyaraheun ngeunaan kayaan Ceika tidinya sabudeureut imah kuring jadi tisen tatangga pada jadi kembi imah sewang-sewangan lantaran sieun katepaan ce endut tukang cilok anu biasa nonggal poe maksa sangkan dibelian harita mah jadi tara ngider kalebah dieu hayang seuri mah dina hiji poe aya budak lalaki ngaranna si Ujang ngaliwat bari ngelek bal pas hareupeun pisan imah Ceika kadenge Ceika batuk eta masih Ujang berbuat teh lupa alabatan nu ngadenge salakon til anak nih Kiki kuring anu nempokeun bari polahna ti jero imah ngeukeul bari gogodeg gitu teh mah teh Ujang
sanajan ukur ti teras imah kuring jadi minum lawan Ceikah. Tapi dina hiji poe mah kuring ngadenge suara nu ceurik bari diselingan ku ngeh-keh. Moal salah deui eta mah Ceikah. Alatan kamunya kuring teh jadi ketrok we mantona. Cek, kunaon? Cek, kunaon? Ceikah teu nembalan. Harimau, kuring asup ka imahna anu kabeneran teh dikunci. Ceikah ngorejat bari pok ngomong. Nyai, udah kadieu. Enggak karuan, bisikan tepaan. Aduh, teuing. Sing horeng Ceikah teh geus teu boga daharan. Beda sekali-sekalian deui. Dahar cai gasna. Jaba nyeri wae sirah. Timiti harita unggal isuk jeung sore ku kuring Ceikah di antaran kubur atawa sangu jeung sayur. Beurangna kukuehan atawa bubuahan saaya-aya di imah. Eta ge tara kamikeun ka jero da ku Ceikah sok dicare. Paling ditunda wae dina handapkeun panto. Teu poho kuring make masker jeung sok kocok lamun balik ti dina. Dina hiji waktu saperti biasa kuring nuna sangu jeung cai sapepo dina lawang pantun Ceikah. Basa kuring kekarat cengkat jol teh ceenong popolotot bari nulak cangkeng. Tong kadinya wae gas gugus Ceikah teh corona hayang katepaan atuh. Hah? Pikirkeun masyarakat di dieu. Lamun eta penyakit tatalepakan nu sejen kumaha? Rek tanggung jawab, hah? Tong sok-sokan paduli ka batur, urus diri sorangan. Deuleu itu sok-sokan paduli cenah. Meni asa nyeri hate digelendeung bari tutunjuk harepan banget. Heeh, kuring ge nyaho kekayaan kieu mah. Urang tuh bisa natanggat sarasasari. Tapi mah anya jauh baru karibu urang diantep. Sakitu opisan anu nganguruskeun. Sugan aya nu nanya, aya keneh beas atau butuh obat naon? Apaan eueuh? Tong boroning batur eta. Anak-anakna ge telol acan. Atuh da sakuduna mah anu Covid teh lain dikucilkeun, lain dipika keheul dicap bawa penyakit. Ari masa-masa rarieun mah kuring ge teu bisa ngabibisani. Da urang pikasieun corona teh. Usaha kahambat, sakola eureun, berobatna oge mahal. Tapi cik atur kitu-kitu teuing, anggur mah sumangetan. Dan penyakit kieu mah dipake nguluhut. Bisi lila cagerna. Asa kakara ayeuna meureun. Rasa kemanusiaan teu dimenangkeun. Beki loba nu ngangeureufkeun kuring. Malah aya nu laporan ka si mama. Anu kabeneran teu bisa balik ti Bekasi lantaran kajebak lockdown nalika nguruskeun si teteh anu anyar ngajuru. Atuh si mama teh jadi nyarekaan deui ka kuring. Ajarkeun teh mun kuring bedegong nyamperkeun wae Ceikah. Hartina kuring teu nyaah ka si mama. Tah, di poe eta kuring mimiti ngarasa teu sehat. Halus jadi panas tiris.
diperiksakan mana ke puskesmas. Nanya we positif. Si mama beki ambek, tatangga pada ngajebian, membuat ngajauh aja ginian. Kuring ngerasa ngatekan, tidi itu tidi ya. Pasti mau ayah baik ngelungan kuring. Sabab akibatnya kasih contohan ku kuring sorangan. Ayeuna kuring digerem di imah. Cek ikah tekah bertun deui. Laporan ka RT, ka RW, ku respon. Cari di wae atuh. Bahala. Kerajaan aya corona mah anu positif teh wagiru dijemputan make ambulan. Keluargana ngadadahan kudu dibawa. Bari cara siga nu bawa page deui. Ari ayeuna geus nganyuan komputer kalau ka diangkat. Tadi lamokan deui. Tapi kuring aku sabab Cak Ikah dibawa ke rumah sakit. Rek dirawat di ditu cenah. Anjaka kabari kuring dong ada yang pengumuman di masjid. Ya Cak Ikah geus aya di kieuna. Innalillahi wa inna ilaihi nyeri. Komo ngadu kalian COVID mah. Mudah-mudahan petugas kesehatan bener jeung tanggung jawab dina ngamularasaan layan aja.
Enggak poe moyang di loteng. Loba minum ciherang, rutin minum cijahe hanyu. Alhamdulillah, basal curiga kopi teh. Kuring kabur heula nyotok sayur jeung dahareun dina kulkas. Anu kira-kira mahi jang 2 mingguan heula. Ayo WA ti si mama. Hampura mama sel. Mama teh lain maksud nyarek Seli nyieun kahadean. Ngan mama sieun sali katepaan. Sanajan ayeuna bener katepaan ge. Ayeuna mama ngerasa dosa ka ceuikah. Ti dieu ku mama teu weleh diduakeun. Ke lamun geus teu lockdown, mama rek langsung mulang. Seli sing sumanget cager. Tapi sanajan can cager ge, mama rek tetep ngarawat Seli. Isuk deui we malesanana. Bingung kudu malesan naon. Ayeuna kuring rek saehoa. Mangpeng tunduh. Bismillahirrahmanirrahim.